Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring pun Dida Rohida Khaidir salaku wawakil ti koordinator wilayah bidang pendidikan Kecamatan Pamengpeuk. Sejak Japung Tumalapung ngembangkeun seni Sunda. Ngiring aub dina pasanggiri tembang Sunda dina wanda pupuh. Anapun runtuyan lagu anu bade kapidangkeun dina danget ayeuna. Anu kahiji Pupuh Durma. Dilajengkeun kana pupuh pilihan nyaeta Pupuh Mijil. Wilujeng nyakseni. Mengges atuh ulah rek pabedang-bedang badis dutaya budi era kusasama lampah teh kawas budak hade silih mikaasih silih acenan ulah kiri dengki ayeuna mah urang kudu sauyunan ulah pahiri-hiri singkil babarengan ngahontal pamat sudan sing carincing pagekancing ngudag tujuan mugi hasil pinasti ayeuna mah urang kudu sauyunan ulah pahiri-hiri singkil babarengan ngahontal pamat sudan sing carincing pagekancing ngudag tujuan mugi hasil pinasti. Katumbiri melengkung di langit ngempur tebeh kulon
beki lami tambih endah bae pepentasan para widadari murugesan mandi siram iciki ibu. Katumbiri nutuk kana leuwih jeung layung geus temong beki lami beki perai bae widadari taya katingali ngahiyang kamendi nah janten liwung. Katumbiri nutuk kana leuwih jeung layung geus temong beki lami beki perai bae widadari taya katingali ngahiyang kamen